qalu wa amal mufaridun ya Rasulullah naon anu disebutkeun mufaridun naon anu bakal asup ka surga nyata anu mufaridun ya Rasulullah sahabat itu narusin ka Rasul ya Rasulullah naon ari mufaridun qala ngajawab Rasulullah adzakiruna wadzakira jalma-jalma anu dikir ka Gusti Allah eta anu bakal asup ka surgana Allah anu dikir panturan mandikir teh kadang-kadang sewaktu-waktu ge kadang-kadang masuk dikir kadang-kadang tak anu bakal asup ka surga mah jalma anu tukang dikir urang mah lain ahli dikir lain tukang dikir mana garap-garap aduh silakan ya silakan lah saburaha jangan dikir osong aja sedangkan diparentahkeun ku Gusti Allah lamun aya meunang kabagjaane kudu sering dikir ka Gusti wadkurullaha la'allakum wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun jeung kudu dikir aranjeun kalawan dikir anu seueur pasti eta jalma bakal meunang kabagjaane lamun urang hayang bagja dunya jeung akhirat mah geus dikir anu seueur ka Gusti hiji bakal dibagja dan Gusti Allah lain mukul dunya bakal di akhirat bagja nu kadua bakal diasupkeun ka surga Gusti Allah ieu daungan Allah nya Allah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun saur Nabi anu name bakal asup ka surga jalma-jalma anu mufaridun ari mufaridun teh jalma-jalma adzakiruna wadzakira jalma tukang dikir ka Gusti Allah di antara senadung ayat hadis deui nyaeta urang kudu dijadikeun riungan-riungan tempat dikir nyaeta tempat dikir majelis dikir tah urang kudu dijadikeun tempat dikir sebab eta tempat dikir dilebetkeun kana patamanan surga jadi baheula dosa ibu lamun urang ngagaduhan patamanan anu sae kecirina bakal indah moal bakal raos moal bakal urang senang kira-kira mun urang boga patamanan eta patamanan di alam dunya komo lamun patamanan surga patamanan wae urang di dunya pasti bakal bunga kumaha sakitu urang teh sok atuh jadikeun riungan-riungan teh dijadikeun tempat dikir ka Gusti saur Rasul mah bila mana riungan dijadikeun tempat dikir eta teh sarua jeung ngajadikeun tempat patamanan surga kumaha sakitu urang sadaya kudu urang nu kadua wabtagu ilaihil wasilah kudu neangan jalan kanggo ngadegkeun diri ka Gusti Allah mana dikir teh nyata di antara urang jeung Gusti Allah mana antara urang jeung Gusti Allah teh ini dikir maca sholawat maca tasbih maca takbir maca tahlil maca doa ka Gusti Allah eta antara urang jeung Gusti Allah. Ada orang sholat